Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nasabatu Quraisyin, ngucap sahabat turunan Quraisy. Az-Zubair tegese Zubair ibn Bakar wa kana mauliduhu lanana apa maulide. Abadan bedalakan lana Sayyidina Husain ya khamsi layalin khalawna min Sya'ban. Kudu kada 5 pirang-pirang wengi kang kaliwat ya khams. Insya'ban saking bulan Saban sanata arba'in minal hijrah dalam tahun 4 saking hijrah. Wa fi halan ing dalam sanata arba'in minal hijrah kanat ghazwatu Dzati Raqa. Inemu apa perang Dzati Raqa. Wa fi halan ing dalam sanata arba'in minal hijrah usuratu salat dan qasaraba salat. Wa fi halan ing dalam gitu sanata arba'in minal hijrah tazawajan Nabi Rabi sabak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masalamah ing masalamah padabagulan mabagati ali tarik kabe ala annahu kutila ing atasatuhuna Sayyidina Husain iku dan bunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu gandilar bunuh saking Husain yaum Asyura ing dalam dina Asyura al-asyr kang tanggal 10 minal Muharram saking bulan Muharram sanata ihda wasitina ing dalam tahun 60 wa yusama amal hazan lenden arani ya sanata ihda wasidin ing tahun prihatin ugutila mau isnani wa zamanuna rajulan min ashabihi lenden bunuh sumertane Sayyidina Husain aparoro lan 80 apane wong lanang rajulan lanang min ashabihi kang tersabing perang-perang sahabat Sayyidina Husain itu mubarazatan lenang tangan wa fi atau mubarazatan kena lanang tang bihi malasan ikut tetap ing dalam zamanuna iku tetap di dalam istani wa zamanuna wa Hasan ibnu Yazid lianau kenasatun Hasan bin Yazid barizun iku kang nang tangan wa kutilalan dan bunuh ya Hasan bin Yazid malusan sumatana Sayyidina Husain suma kutila kari-kari dan bunuh jami'u bani apa sakabe pirang-pirang turunan atau anak Sayyidina Husain ila alian al-musamma bi Zainil Abidin yang ningali kang den arane kalawan Zainil Abidin bainau maka satune Ali ikana iku ana ya Ali maridan iku ganggering bau sama kadan tangkapi Ali atau den dadakan ya Ali asiran ing boyongan ba'da qati abi dalam zazurin bunuh bapane ya Ali wa kutilalan dan bunuh aksaru ikhwatil Husain apa kang age-agene pirang-pirang dulur Sayyidina Husain wa bani amamilan turunan pirang pamane Husain Ainu ibki biabaratin wa wilin wandabi inna dabti ala rasul netra ibki nangisira kalawan ibroh wa wilin lan kasedih wandabi lan nyeluk sira inna dabti lamun nyeluk sira ala rasul ing pirang keluarga kanjeng Rasul sabatun kulum li solbi Ali qad usibu wa tis'atun liukel utawi pitu iku utawi sakabeh sama iku tetep kadua turunan Ali qad usibu oleh temen-temen dan kenani ya sama wa tis'atun lan utawi kang sanga liukelin iku tetep kadua okel. Fitnah dimimitian ku perang antara Sayyidina Ali sareng Sayyidina Muawiyah perang Siffin, kemudian perang Jamal antara Sayyidina Husain sareng Yazid. Tayalah rek nyaritakeun pembunuhan Sayyidina Husain nu kamari kurang geus didongengkeun cek nasabah Quraisy nu ngaran Zubair bin Bakar wagana mauliduhu aya dilahirkeun Sayyidina Husain eta li khamsi layalin khalawna min Sya'ban bulan Sya'ban tanggal 5 tahun 4 Hijriah Kanjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah menang 4 tahun di bulan Sya'ban eta lahirlah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain eta putra daripada Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah gaduh putra nu nami Husain lahir bulan Sya'ban tanggal 5. Di tahun etalah aya perang di zaman Kangjeng perang Dzati Raqa. Di tahun eta kusuratus salat mulai dikosor salat. Di tahun eta Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi rarabi nikah ka Nyi Ummi Salamah
tahunan kelahiran Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain tumbuh dengan luar biasa. Ningali Sayyidina Husain hampir kos ningali Kangjeng gaya-gayana, gantengna, capetangna jeung sajabana, incu Kangjeng Nabi. Istimewa Sayyidina Husain. Datang ka loba awewe anu nempes Sayyidina Husain teh seubeuh. Asal deuleu Sayyidina Husain awewe teh seubeuh. Malah aya awewe ngangsongkeun diri ka Sayyidina Husain hayang dikawin bil barokah. Mantep jasa itu, mantep. Ngangsongkeun diri be, lain hiji lain dua, ngangsongkeun diri kawin pangkawinkeun. Jadi Sayyidina Husain mah lamun sumping ka hiji lembur, ku gantengna, ku kasepna, ku capetangna jeung putra saha atuh ta eta teh awewe ngangsongkeun diri. Abdi mah ieu mah hayang bil barokah bae, hayang dikawin ke Sayyidina Husain, ke boga anak tinggalkeun ku Sayyidina Husain. Eueuh masalah kitu teh geus seubeuh bae asal boga anak bae boga turunan ngaran. Kedatang deui ka hiji tempat aya awewe moal pati ngangsongkeun diri nya ge lamun joreh mah boga rarasaan nya ge. Moal pede atuh nya ge. Ya geus pilihan deui. Cek Sayyidina Husain moal henteu ieu mah kula mah hayang bil barokah bae hayang boga turunan nya didukungku lobana tokoh dikawin ke ku Sayyidina Husain ke terus gaduh putra ke ditinggalkeun ku Sayyidina Husain. Kitulah Sayyidina Husain. Jelema puas jasa Sayyidina Husain. Asa aya Kangjeng bae. Hendak kuari lolobah Habib kos kitu dah. Asuk baik ka lembur kawin ditinggalkeun baik. Jadi tepuguh kuari mata pinat. Tepuguh. Nurutan Sayyidina Husain teh kataekan. Sayyidina Husain mah atuh ganteng, pinter, puara luar biasa. Nya aya bae tapi tereuh mah haju kadari itu kuarina ge hampir Habib teh geus kada itu sebagian kecil tapi. Nah wattafaqu ala annahu qutila. Ittifaq ahli tarikh, ahli sejarah bahwa Sayyidina Husain terbunuh yauma Asyura tanggal 10 bulan Muharram tahun 61. Tahun 61 Muharram. Tanggal 10 kamari tan mentak poe tanggal 10 teh jutaan manusia jelema daratang ka Karbala untuk mengenang keterbunuhanana Sayyidina Husain radhiyallahu dingaranan eta tahun 61 Hijriah amal hazan wa qutila ma'ahu istani wa samanuna rajulan min ashabihi nu bareng terbunuh jeung Sayyidina Husain teu kira-kira tokoh 82 karenanya diharap nang tangan dina peperangan tersebut. Geus teu kabendung dongeng perang nanu kamari. Di jerona aya Hasan bin Yazid sami lantaran sangkilang Sayyidina Husain ieu setru dengan Yazid anak nama milu ka Sayyidina Husain terbunuh di sarua bae. Lianahu barizu wa qutila ma'al Husain dibunuh babarengan jeung Husain eta ieu Hasan bin Yazid. Suma kutila jami'u banihi. Wabeh dibeakeun anak Sayyidina Husain nu mana di mana bae ayana beakeun dibunuh bae kabeh. Insyaallah. Jadi lain kuari bae urang mun nyaritakeun kazaliman. Fitnah ti mimiti Sayyidina Ali jeung Sayyidina Muawiyah kabelah dieuna Siti Fatimah. Kebelah dia deui kitu Sayyidina Husain Yazid kebelah dia terus komo atuh ayeuna saha anu muncul dek memperjuangkan agama geus kieu bae monitor Amerika kuari Indonesia teh geus dideleukeun bae di monitor Amerika unggal poe Malaysia dideleukeun aya monitor di dunia teh anu boga monitor model kitu ngan hiji-hijina Amerika doang batur teu meunang nyieun asal nyieun dibom teu meunang nyieun atom asal nyieun dibom teu meunang ngaleuwihannya nyana teh deuk jadi polisi dunia nu mantak kamari
Irak dibom teh kapan aya itu senjata biologi padahal mah wallahu alam tapi nu jelas mah aya namangan ketika kamari ditelusurikan dibom bae lain eta maksudna mah memperjuangkan agama napas agama nu ulah aya nadak Indonesia saya sieun jasa asal aya baik di partai maupun di organisasi anu ngomong-ngomong agama nges Indonesia lu sieun sebab Amerika telepon ke presiden jangan biarkan tangkap Masya Allah ndek kumaha dakwahna ndek kumahan mantak orang menungguan ge jelema anu ndek ngamajukeun bangsa negara jeung agama tanu ditungguan teh eta encan aya bae encan aya yeuh piningit Masya Allah jadaya ya kesatria jadaya iraha kiai ayana engke bakal aya tetep kuari keur tapake nih jelema keur tapake nih henteu bisa henteu tapak mah moal bisa tetep bae kudu nu tapak bae Kangjeng Nabi baheula tapak di luhur pun kahandap eta teh jadi pejuang tapak heula memeh umur 40 tahun tapak naik gunung turun 3 poe turun seminggu turun kadang 15 poe turun eta ngaranna tapak terus Bung Karno tempat pertapaanna tuh luar biasa Gus Dur tukang tapak Soeharto sarua bae walaupun kejawen nyana tapak Soeharto nu mantep kuat teger sanajan haju korupsi ke belah dieu kaajak ku babaturanana tapak tah Gus Dur atuh sarua bae tapak Megawati lantaran teu tapak sakieu tetep bae teu jadi pemimpin Indonesia mah kudu pertapa sebab di Indonesia mah nu baheula kuat teh ieu pendidikan pondok pesantren di zaman Belanda teh can aya sakola nu aya pondok pesantren raja-raja teh mah santren urang bacaan coba ge sejarah raja Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kabeh malah santren. Jadi pendidikan nu paling tiheula teh pondok pesantren. Baca geura baheula kula keur sakola zaman kan Arok. Zaman Empu Sindok. Iya tuh pesantren terus datangga kuari-kuari nah ieu timbul aya pendidikan formal nu kuari teu saimbang lantaran pendidikan batin. Raja-raja baheula teh bisa perang bisa damai lantaran batinna luar biasa mun urang nyaritakeun raja baheula aya aturan gunung diangkat pan ku leungeun gunung teh diangkat ku leungeun lain alagaan baheula aya anak raja gering kemudian kudu di kitu ubaran nu bisa ngubaran aya ge hiji dangdaunan nu aya di gunung teh pan gunungna diangkat kan set dibawa ka raja tah pilih bae cenah tah mana cokot eta dikaditukeun deui Masya Allah ya terus disusul ku zaman kewalian atuh ahli tapak kabeh ahli tapak kuari mah ulah kudu tapak di gunung ulah kudu tapak di leuweung tapak kredit bae tapak kredit jeung tanpa ulah narima duit di pamarentah geus jadi wali teh budak teh ulah merengket bae geus merengket mun aya pamarentah mawakeun duit ka dinya leutik amat sedangan pertapa ya nama Masya Allah numantak kiai ngaharamkeun kuari ngaluarkeun torekat ngaharamkeun aya ge muktamar torekat di zaman Ki Hasyim Asy'ari dilanjutkeun di zaman Gus Dur eta teh muktamar Gus Dur mah nyaho kabeh torekat teh setelah ditutup engke cak Gus Dur teh jangan dikembangkan ngan nyana nyaritakeun seluruh torekat nu aya di dunia dan nu aya di Indonesia teh eta teh dicaritakeun ku nyana ngan pengembangan nama ulah nu enggeus mah enggeus tinggal diteruskeun ulah dikembangkeun sebab saha jelemana menyakuari jelema norekat teh aju eta kos kitu tadi jore jasa eta teh tapi nyana nyahoeun titik-titik torekat teh Gus Dur nyahoeun titik-titik torekat teh nyahoeun di Indonesia di mana sebab nyana mah geus was kitu was kitu teh naon wallahu alam nah ieu keur carita
itu keturunan Sayyidah Husain dipangkas kabeh kutila jami'u banihi beak kabeh nyesa hiji doang illa aliyan al musamma bi Zainil Abidin ieu nu nerus ka dia zikir teh Zainal Abidin terus eta lantarannya nama ditangkap gering painahu kana maridon tenentangnya nama teu milu perang gering waktu eta aya bagus eta gering terus ditangkap pau kita asiron badlaqati abihi sabada dipayahan bapakna jeung dulur-dulurna kabeh nyana doang lantaran gering dijadikeunlah boyongan perang aman kabeladina terus tanun terus tidinya terus di Zainal Abidin terus kabelan lobana habaib lobana syarifah kuari eta teh nyesa hiji doang Ali nu ngaran Ali nu terkenal Zainal Abidin terus datang ka kiwari wa qutila farihwatil Husain wa bani amamihi dipangkas deui dibunuh seseurna dulur Sina Husain berikut turunan paman-paman numantak ayana zamanainu ibki bibratin wa awilin wan nabiin nadabti ala rasul mata ngalengis anjeun neteskeun cai mata ceurik anjeun dengan membaca sejarah Sayyidina Husain berbagai ibrah wa awilin wan nabiin nalangsa anjeun nyeluk anjeun ngagero katurunan Kangjeng Rasul kacaritakeun mun urang nyaritakeun Sayyidina Husain nyambung jeung turunan Kangjeng Rasul beak kabeh waktu harita dipangkas tinggal mata bae sedih keturunan Kangjeng Rasul teu aya sabatun kulhum li solbi Ali nu tujuh eta teh turunan Sayyidina Ali qad usibu geus maot kabeh tinggal hiji wa tisatun li ukel nu salapan mah keturunan ukel beak kabeh tina hiji rahasia Allah nembus terus datang ka kiwari datang ka terus alhamdulillahirabbil alamin lamun di dunia kuari eueuh turunan Kangjeng Rasul andai kata di Mekah di Madinah di Irak di Mesir di belahan itu kitu kedeh di belahan urang termasuk di Amerika di Inggris mun eueuh turunan Kangjeng Rasul wallahu a'lam ieu teh ku nyebarna turunan Kangjeng Rasul bae alhamdulillah kaunggal nagara jadi teger perasaan beda geura ge urang lamun berhadapan jeung Habib mah beda artina beda teh kumaha endekna mawana ka tauhid bae nyana mah endekna ka tauhid sanajan jelemana mah mabok Habib baloba nu mabok nu zina teu sarua beja jelemanya ge ketika mabok ketika zina tapi tek we ngomongna bertauhid bae eta Habib bedana kosi sebabnya nama memang zatiahna logamna aslinya nama memang keturunan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda bae ngan urang teresep teh ka akhlakna teresep teh ka etikana adapun zatiahna mah atuh mulia nu mantak teu eureun-eureun nya mah dakwah cicing di mana deuk ngembangkeun agama cicing di mana deuk ngembangkeun agama mantak lamun geus mulusna Habib mah kajen gugum ge asal ret inget ka Gusti Allah mulai nyana geus hudang ti peuting moal kebal jadi wali sakedeung Habib mah asal beneran tat iceus geus urang mah pan ieu sok kitang digosokan ge hideung deui digosok atuh barlen jilanan digosok pae mencereng kanginan we pan hideung deui komo atuh kacayan mah atuh geus busem tapi Habib mah saset ya poles herang bae mantak ulama nu teger cak Kangjeng Nabi ieu bakalna turunan kula bae sanajan rentul ulama nu lain turunan ulama beak ku sekupi bakal nanti tah kitu bab Kangjeng Nabi nyarita cukup bae al ulama warasatul anbiya pewaris Nabi ilmuna mual kuat nyekelan ilmu Nabi mun lain turunan Nabi dina bisana tetep ngolembar bae di mana bae di dunia di timur tengahna di ASEANna di Eropahna di Amerikana di Australiana anu teger jekelan ilmu Kangjeng Rasul turunan Kangjeng Rasul teliti kurang teliti aya kiai di Pandeglang gagah amat teliti pasti kadituna nyambung ka Kangjeng Rasul Jawa Tengah teliti aya ieu gagah amat pasti kadituna nyambung ka Kangjeng Rasul aya gagah amat ieu aju benang ku sekupi lain dageun aja
lain. Oh, hancur ku sekupi doang, hancur ku partai doang, hancur moal bisa. Tapi lamun teger we henteu mambri di partai di organisasi dawat api nyanana teger bae. Oh, lain sembarangan. Sebab logamna asli emas. Entek di urang alhamdulillah emas. Buah lo baja sih. Aduh, ngabetan malulu tau emas. Nah iyalah orang kerjarita tentang kematian wafatna terbunuhna Sayyidina Husain. Mudah-mudahan orang kabehan aya di bawah bendera zuriat Kangjeng Rasul, dihijikeun jeung para turunan Kangjeng Rasul, belah dituna urang ngahiji jeung Kangjeng Rasul sehingga orang menang syafaatul uzma, disalametkeun ku Gusti Allah bi barokati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wassalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.